nanya nyiri we awewe jabat tadi kalima mikir sia cek wing oke nu kudu mikir nu ganteng jabatan boga terkenal naha hiji oke ninggalkeun eta kudu mikir mah Alicia mending keneh jadi lalaki ditinggalkeun daripada jadi lalaki ninggalkeun wae Alicia guguru kadalang wawan tah jelas apa heula ngingilu teh salapan tujuh teh di salapan tujuh teh jeung dalang wawan ai dalang wawan siga sia kalakuan ngarahkan saha ngarah Pak, kalian mah tadi itu teh, Pak. Kalian mah melestarikan kaum hawa supaya tidak punah. jadi anak kawin ieu nama balukar nama kitu wae luyukeun ari beungeut model kieu mah beungeut bager lain beungeut curali dan teu dipali heueuh teu dibalik sia mah teu kaok ningali kacang nyenglet kacang nyenglet dan peka aja mereka aja kumaha tapi kalima oh itu mah orang-orang anu katipu berarti sia aing sia 5 kali jadi duda hah itu atuh aing sabar 5 kali kawin 5 kali kami teh boleh 5 kali jadi surat bulan teh 5 kali masih lain teh. itu Aing geus kumaha sih lain teh kitu. kawin mula Utang kok berapa cuma. aing sakawin heula nyawa iya tukang ieu iya punten tah ya So, bagi kita sampai sini enggak sakit cepet lah iya sebentar dinya nah bawa deui. harapan permanen teh kawin cerai kawin cerai kawin cerai kawin berarti 4 kali jadi duda kali mah awet nya kitu Pak kudu nama kitu heuh aslina kumaha yang ambil pacar kawin ka urang Subang cerai kawin ka urang Sukabumi cerai kawin ka urang Cimahi cerai kawin ka urang Banjaran cerai kawin ka urang Majalengka urang Majalengka sia taluk teu kawin deui ya Pak alhamdulillah Cak, Pak, cak. jadi orang Majalengka kaneng Alicia kumaha naon teu pernah jadi duda akanan hiji datang nu hiji terus jadi nu nyandung sia terus di rumah aku beungeut rieuh kitu nyandung aing mah tongkorong nyandung mah aing hiji ge maka siapa teu ngalaman jadi duda siga aing mah tahu alhamdulillah aku tidak pernah menderita tapi kamu membuat wanita menderita pan nyeri awewe teh sia nyandung nyerian hate ya tanya nyeri hati pasti Pak nah terus aya nama geus insaf insaf kumaha jadi ke semua ya mah aya nama geus ngajaga we kehormatan wanita Hebat. tapi lalaki nu halus teh ngajaga kehormatan wanita sok janji sia di Majalengka ieu urang ngerakeun aing oh iya oh saya janji akan jaga kehormatan wanita sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain saya akan amankan sendiri urang ngerakeun aing sia teh rombongan kan mana teh ngajaga kehormatan wanita berarti kehormatan wanita teh kumaha kudu dijaga dia jaga nah terus diambil orang si apa-apa nanti diamankan orang di halangan ulah saya ulah kayak gitu
Jadi sebelum wanita itu diambil kehormatannya oleh orang lain, maka saya ambil duluan. Lain gitu Pak, itu salah. Jelas. Siapa? Ini teh kayak dan rapi, kayak babi bisa. Udah beres tuh kayak kapol, saya kayak babi tapi mas ya maksudnya kumaha? Maksudnya bingung lah teh. Namun eta salahna teh eta mah make aya ambil-ambilan. Kumaha? Ambil kehormatan teh berarti sabaju ngaruksan ya Pak. Dengan ada sejak dalam wawan dari Agung Sutarya naon kana wae sarua sih. Bager mah siksa. Mau ke masjid anu ngecas. Itu Pak, ngakokan mah moal Pak aya mah. Yes. Moal deui. Moal Pak. Aya hawa nafsu kana ini Aisyah. Itu make ngulapes. Gitu tah dina sini mah. Utangna kitu hangru Aisyah. Nya eta oge. Terus usia kumaha? Wih dapat cek ini ulan ini. Aisyah tahan. Nya nih. Tahan, anu buka mulut. Ini Terus terus bukti dapat ini moal. jadi eta susu ini usia diletak. Teka hajat. Ari susu ini rasana kumaha? Dan kaburu pingsan. Oh jadi mana pingsan? Kulantaran ngenyot susu ini. Ayo katakan usia. Berenang. Baingan keruhun usia paburanta. Jadi kak, itu Karacunan sianya. itu kadaluarsa. Oh susu. Kadaluarsa. Ayo ini kumaha kieu? Lu teh kana kieu. Bukan awal. Saya pasti. Bukan hari awal, we. Memang hari awal, memang beda jeung laki. Heeh. Nah, beda jeung lalaki kumaha? Memang umur. Kumaha? Lamun Umur 17. ayam lawan, ayam. Lalaki ini kumaha? Ayam laki mah ayo mau umur. Kumaha lalaki? Depan laki ini masalah sih. Balik. Laki. Ulang cileung sang ke jalan heula. Tah, misalnya kecil teh ningali tatangkalan itu. Ayah motor yang lewat nguling. Eta pun lalaki. Parawan ki. Rumpaheun mangga lagi parawan. Parawan ki. Kenangan parawan ki. Parawan ki. Cepat. Parawan ki. Parawan. Geningan seprit. Lamun seprit kadang enak. Apa yang tinggali? Terus cangkeun teh kumaha cenah parawan? Mesti cangkeun. Eta parawan. Perawan. Randa anak dua. Anak gua mah ada ibu.